Jadi surga teh keur jalma-jalma anu ngayangeun eta anu rupana tadi teh nya dikatakan. Jadi surga teh diisian ku jelema anu beda-beda nasib tadi. Artina urang kudu terido lamun di dieu beda-beda nasib sagulung sagalang, tapi engke di akhirat beda nasib. Artina kudu sarua satujuan tadi. Innaka kadihun ila rabbika kadhang pamulakih. Anjeun teh keur satekah polah ku bawaan ulak canggem masing-masing, takdir masing-masing, nasib masing-masing tadi. Sangkan ke di akhirat mah ulah beda-beda nasib, beda-beda takdir. Tak urang kudu bisa narawang ke ayeuna yen engke di akhirat teh urang bakal sarua barengan. Nah rek aya anu disebakeun di dieu hiji mah paduli teh. Rupaan nepi ka hiak naon gitu. Eta mah geus suruhkeun hiji malah. Karek ge bus geus kaluar deui, karek ge hijrah geus murtad deui. Hitung-hitungan tadi. Anu hijrah memang moal bisa sarua jeung jelema anu geus lia. Aya dina hidayah. Hitung-hitungan anak anu hijrah tobat tina segala perkara anu ngaruksak amal. Ketika teu boga bawaeun asal nama amal hade na teh naon sogrog geureun di payun Allah. Tapi nalika tobat diniatan bueut dina hate rek ninggalkeun segala urusan nu matak nyilakakeun dirina ke di akhirat. Artina ku Allah geus dicatat di jelema teh galagat bakal jadi ahli surga, tapi can hitung-hitungan amal sabab can boga amal hade. Jadi mun dihitung teh kieu timbanganna teh nu hijrah teh ari dosa geus dibungkus teu aya no sabab ku tobatna oge punah, tapi amal hade can tak digawe jadi 0 lawan 0 heula. Atanapi 0 lawan hiji sebab amalna karek hiji. Matak mojelna lamun anu hijrah ti ugurannya kudu getol, kudu ngimbangan hayang sarua jeung jelema nu geus lila betah dina hidayah eta. Kepon dina hitung-hitungan amal teh kahiji aya jelema anu geus ka surga tanpa hisab, ya khuluna jannata bi ghairi hisab. Asup-asup kana geus aya hitung-hitungan hisab. Artinya nya jelema teh langsung surga lagi kelas luhur. Sabab teu dihisab heula. Firdaus. Lajeng nu kadua mah aya anu asup surga tapi dihisab heula. Ringan hisabanna teh ka surga teu ka neraka heula. Nu katilu aya anu asup surga tapi ka neraka heula. Hisaban sakila. Berat hitung-hitunganana. Siga rengkogan dina hijrah masih keneh satengah hate. Terus puguh kurang terek ninggalkeun segala rupa maksiat, rek ninggalkeun segala nuldi carek ku Gusti Allah. Tapi balik deui kebiasaan eta teh leureung basa lamun urang saeutik bisa ditinggalkeun. Tapi lamun terus asa ninggalkeun bebetah ka bawah terus nalika urang hijrah caritana, artina hitung-hitungan amal teh terus kabung beratan. Rek ilahana mahanana lamun dihitung pamaya mal non fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatil radiyah. Hitung-hitungan teh berat salapis ipis teh amal hadena leuwih berat atas surga. Sanajan